Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun pidangan dongeng Gagak hayang kapuji. Wilujeng ngadangukeun. Aya gagak maling dengdeng ti pamoean. Geleber hiber bari ngahem-hem dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katangenan ku anjing nu kacida kabitaeunana da puguh kabeukina. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun. Tapi sanggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakaleun supaya dengdeng tea kapimilik ku manehna. Sanggeus manggi piakaleun, pok anjing ngomong. "Leuh, aya manuk alus-alus teuing. Pamatukna panjang, bulu hideung tapi meuni lemes kitu. Manuk naon nya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandingna dibandingkeun jeung cendrawasih moal eleh." Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge. Tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, gagak atoheun pisan. Manehna kungsi ngadenge beja yen cendrawasih teh manuk panghadena. Tapi cek anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ku pamuji anjing. Malah cek pikirna deui asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing. Ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksanakeun. Anjing nempo beungeut gagak marah mai sanggeus dipuji ku manehna. Cek pikirna asti usahana hasil. Cek pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngauntal kahayangna. Kusabab kitu pok deui anjing. Lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna. Ngan rumasa sorangan masa tohina. Saumur-umur kudu ngadunungan. Sare digolodog. Rajeun manggihakanun oge pasesat. Tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu. Atuh ngadenge sorana. Meureun moal penasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing anu sakitu ngeunahna, gagak poho keur ngahem-hem dengdeng ngan ngong we disada. Ceunah atuh barang ngapa matukna barang pluk we dengdeng teh murag. Anjing gancang nyantok dengdeng nu murag teh tuluy dihakan dinu bala. Gagak nu hanjakaleun mah teu ditolih. Sababaraha jongjongan gagak teh cindekul we dina dahan bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Tidinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal kai rek neangan hileud keur ganti dengdeng nu disantok ku anjing. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.